Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal urang ngalaksanakeun perintahanna hayu, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganna. Nu sok daek ngaji mah rada deres, tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu ku ari Natalan. Usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar nu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngabacetkeun jalan, anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar. Itu penyelewengan sama ngejeburuskeun urang. Ti ditu Natal di mana tama ayana di zaman Paus sama. Perintah si Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran itu dititah. Jeung teu aya tama ti ditu Natalan kudu dikitu-kitu andai kata mengenang kelahiran Isa Al-Masih. Kita kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam, pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli. Kan geus Injil nu asli nu kuari mah. Eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Iya pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah iyalah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula, kuari nu bebeja ka kula yeuh. Anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu. Anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anakna geus loba jasa tamat. Nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ya. Nungis lalengit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus dibokingnya gameureun ku Korea ku bule. Ya Allah, ku lagi milu prihatin. Ditanya ku salakina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2. Anu boga anak 3, anu geus boga anak aya nu geus lila cenah rumah tangga ngan teu boga anak. Laleungit coba ieu. Kira-kira beres tahun baru uncul deui. Periksa coba papalangkakanana gua. Coba ngagedean tah teh coba. Masyaallah. Baheula urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Iya kakara kos kikieu anu keke tahun berikutnya sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa banu sarun beki goreng cilaka. Urang mah kuari geus karolot masih kena bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna. Zaman anak jeung incu urang Masya Allah geus hararese lain lalagaan ieu mah. Zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki. Aki geus heset teu bisa nonton TV. Kabelah dia na, nges make eta non gara colokan, kuari mah TV di bawah, nges make 3G, nges make BlackBerry, kuari geus aya sistem anyar deui. Wah, geus sagala rupa canggih kuari mah. Nges kadugalan, kagorengan di bawah terus setiap saat, ke kamar mandi, di jalan, di mobil dan lain sebagainya. Malopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isu pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke di kumaha. Kiai geus balalangkrut kabeh kos kitu kabeh. Ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah. Ya sarua kiai jeung lain kiai, batur geridit nyana leuwih hebat geriditna, batur nyen proposalna hiji nyana mah 5. Berarti cinta dunia na luar besar ngelempeng-lempeng dengan nasehatan anak incu urang coba. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk kageto pembangunan di perumahan luar biasa. Nu geus teh kurang. Deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama. Api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing.
Al-Quran ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah mau dilaksanakeun. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama. Pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang, teu bisa dipercaya di bidang agama. Nah, mana aja pemerintah diancul-anculan kos gitu atuh. Pemerintah geus acak-acakan, mui geus acak-acakan. Kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram mui make label halal halal geus sabaraha coba. Tapi kok bisa dilaksanakeun? Di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede, perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso, semacam perusahaan-perusahaan ukosara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram. Ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun haram padahal make barang-barang anu haram. Ieu teh geus lain lalagaan di urang. Ndeu kumaha juga kaharepna ieu. Ieu carita teori iwati urang mentayang ka Gusti Allah. Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti, dibere engke nu mawa petunjuk na kiai anu lurus, kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia. Amin ya rabbal alamin.